Urang tepang demi waktu amplop ajan geus bisa manawi salirat teh bade lali ka abdi nu lawas nganti dalam sayuran. Aduh kan tenana was tepang. Duh ieu rasa sono terus rasa urang ulah kedah bisa cepet kahayang urang nempukeun ka sono ceuk lisan kahayang urang ulah
ngawitan patepang lebah pengkolan nasorot soca aya tetep rada manja ngabengi anjeun imut mani lucu mata kairu nembus rasa jajantung ratu dangdidung loba catur ngalios terus ngalengkeun sanajan hati ngerasa berat tur megah da kahayang mah bisa ngobrol rada lila rek nyarita kahalang ku rasa era sok sanajan patepung ukur sangkung aya tetep mengket-ket duh kadeudeung moalnya salira samini cinta da katawis nasurot soca poe isuk rek ulin deui kadinya susuganan aya bagja tepang deui jeung anjeunna teu loba catur ngalios terus ngalengkeun sanajan hati ngerasa berat tur wegah da kahayang mah bisa ngobrol rada lila rek nyarita kahalang ku rasa era sok sanajan patepung ukur sangkung aya tetep mengket-ket duh kadeudeung moalnya salira samini cinta da katawis nasurot soca poe isuk rek ulin deui kadinya susuganan aya bagja tepang deui jeung anjeunna
keracunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga, sakira tingering mual erek titik sedih cekap beri. Janji arah buka dulu, sumpah mau reksa ya, reksa tubuh reksa dia ngaji nepi kapati. 5 bulan berbarengan, rasa cinta ngarekahan angga mimiti arang patebang. Rasa cinta ngarekahan keracunan hantu pirang beda. Ayana orang ketiga, sakira
estu kuku pengku sapa madengan cinta urang duaan sapa madegan satu juan ngahiji asih ngarang ke dede di padengkeun urang duaan sapa madegan satu juan ngariksa tresna nyulam kanyaan kabirungan udagan urang saiman harapan saban harapan hamu pisahkan estu kuku pengku sapa madengan Cisanti